Bahkan aya kewajiban dam, ari dam teh mencit doma lah gampang nama. Fil muqaddimati wa ilam yanzul, rumpu rampa meureunnya. Sarapan rumpu rampa sanajan teh kaluar cai maninya. Illa fil kublati kajaba dina nyium bihailin wa nadrin bisahwatin pala yajibu adam. Kajaba lamun nyiumna teh make hahalang geus rupa-rupanya. Pekating ku hayang-hayangna mamawa naon meureunnya mamawa sapu tangan. Karasa ge moal meureunnya. Tah ari nyium lamun make hahalang mah teu wajib dam. Ari urang mah kumaha pembimbing we nya di ditu mah dina buktina mah sanajan ti dieu geus apal ge pas iring-iringan di ditu mah lamun ayeuna urang henteu nuturkeun tingaleun nya. Kajaba lamun nekad sorangan wa ngan santeuna ari terang mah aya pertimbangan. Wa aqdun nikahi akad nikah ngahaja ka Mekah tere kawin di ditu biar berkah haramnya lamun dibarengkeun jeung ihram. Ayu zawija au yatazawaja sawaun kana dzalika bil wilayah au bil wakalah rek asli ku jenisna atawa ngawakilkeun. Haram eta teh sami. Wastia di soidin makulin, haram moro boboroan. Ari baheula mah kan nu kabayang di ditu teh onta, nu kabayang teh kuda. Ternyata zaman ayeuna mah hayam oge aya nya di ditu teh. Da japati dalamun keur umroh teh aya aturan marab hayam, marab japati. Tah sasatoan nu sok di dahar dagingna hek diudag-udag urang teh resep moal ari ditewak mangan resep we ngudag-udag hukumna haram lamun nuju ihram engke we bade ngudag-udag mah bereskeun heula umrohna nya. Wa ghairihi rek nu di dahar atawa nu tara di dahar nya japati tara di dahar nya osok. Tos ya. Ala muhrimin walau kharijal harami sanajan di luar tanah haram. Bade di mana wae ngaran-ngaran ke ihram mah haramnya. Wa ala dakhilihi walau halalan sanajan di tanah halalnya. Tanah halal teh kan aya batas nih sepanduk di ditu makan badagnya. Haram non tanah haram. Lain tanah atau bahasa Arabna teh naon? Ardun. Dikira-kiranya al ardul halal duka kumaha sih asli nama ngan tanah halal bahasa Arabkeun ari tanah teh ardun berarti al ardul halal ngajeblag nya duka kumaha bukti nama kitu ngan aya cirina biasana ngangge 3 bahasa eta teh bahasa Arab bahasa Inggris bahasa Indonesia sok aya aya jeung Indonesia berarti nya. Mun bahasa Arab bungkul moal ngarti. Wa yahrumu aidon ala rajulin satru ra'sihi keur pamegat haram nutupan sirah. Kunaon we nutupanna namahnya da panas kan di ditu teh aya aturan dugi ka 40 derajat. Di urang wae lamun keur moe pare paling luhur 25 derajat. Geus sakitu panasna. Di ditu mah aya antek dugi ka 40 bedul panasna kumahanya teu kabayang lah pokona mah tuluy we bekal tutup-tutup rek kopiah rek topi rek slayer teh naon tuh jiga sapu tangan lah dikadiekeun anuknya anuk paranti tukang gitu tukang dagangnya tah eta teh kenging nya teu kenging nutupan sirah kumaha urang mah nu ditutupanana teh saeutik da. Henteu kabeh mangan saeutik disampaikeun walau ba'dahu bima yu'addu satiron urpan. Rek saeutik rek gede asalkeun disebutna nutupan sirahnya. Ieu sirah ieu disampaikeun di dieu atawa di dieu di tukangnya. Jiga lamun tukang dagang sok make sorban eta nih, sorban anuk. Eta disebut nutupan sirah teu? Bohong. Alamun teh mah henteu berarti nya. Kakolan suatin
sapertikeun ku kopeah tutupna teh watinin atawa ku taneuh ku leutak buset kumaha jika nama kopeah meunang nyieun tina taneuh geus jadi bata meureun nya maksudna mah sakhinin anu kandel taneuh baseuh kandel duh teuing ku taneuh porang meureun tiis ngeunaheun imah ge ari ku taneuh mah cenah tiis nya illa ayah tajal lidzalika linahwi harin au bardin au mudawatin payajuzu ma'al fidyati kajaba lamun teh mah banget panas teh kieu maksudna lamun teu ngange teh urang bakal cilaka bakal paeh bakal pingsan nya ari kakara kaluar teh hotel aduh panas je urang bakal pipingsaneun langsung make teh kenging gitu mah nya ieu mah tos terjun gitu geus karasa geus teu kuat geus ranyai mun di urang maning di sawah ge sok ranyai atawa mun tas capek lungleng eta mah mangga ngan pedah aya kawajiban fidyah aya dendaan nya tetep paya juzu ma'al fidyati afada dzalika ar-Romli kitu kasauran Imam Romli urang mah datara nu aneh-aneh da sok geus dicaram ning dina buku aya larangan-larangan anaknya. Terakhir walub sumukhayatin make pakaian anu dikaput. Lamun kain ihram teh atuh da ari kain di naon disampingkeun kieu mah sieun morosot dikaput we dijieun sarung. Tah eta teh teu kenging nya atawa anu disampaikeun ka dieu dikaputan we supaya naon deung supaya henteu lesot nya. Tekenging eta oge nya hukumna haram bihiyatotin au ghairiha rek dikaput atawa lian ti kaput teh kakomisin sapertikeun gamis baju kurung lalaki di gamisnya keur ihram tekenging nya wa khupin make sapatu kan aya kaputan dina sapatu wa kharitotin kantong tina kulit memekal kantongnya tina kulit anu aya kaputan lil haliyati kajalma anu lagas wasarawila jeung calana panjang watabanin jeung tutup-tutup alal wajhi kana beungeut almutadi anu diadatkeun naon lubsuhu makena itu taban masker berartinya malam yahtaj lahu wa ila payajuzu wa yufdi walau lam yajid ma yastatiru bihi labisa sarawil intina mah teu kenging ngangge anu dikaput atawa henteu dikaput mah ngan jiga anu dikaput sapertikeun kaos zaman ayeuna distro namina teh kan eta tah ieu kan teu aya kaputannya eueuh tumuan duka kumaha nyieuna tah sanajan kieu tapi ieu teh nyarupaan kana anu dikaput dicitak berartinya ngenyod kayana teh tos wa alaiha satru wajhiha kantun paharaman pikeun istri anu khusus ari nu tadi mah secara umum istri pamegat teras neme tambihan kangge pamegat mah haram ngangge tutup-tutup jeung haram ngangge sesengitan tuluy engke kangge istri mah aya paharaman tambahan berarti paharaman pikeun istri leuwih lobanya aduh teh kumaha tah dan tara dipigawe ieu nya hati-hati tangtuna oge kantun paharaman pikeun istri lah leuwih teuing cekap wallahu a'lam bissawab Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi anta ruzuqonal wasi wa anta ruzuqonal aman abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan
rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku